Umat Islam di akhir zaman seueur anu kasasaran ucap lampah patekadan seueur pisan pamusyrikan musyrik kufur pamurtadan tos jadi kebiasaan teu ieu jadi pikiran mata ruksakana iman syahadat sok diucapkeun salat oge dilakukeun majarkeun teh cukup iman jeung ngaku kaislamana najan laku teu napakan kana aturan pangeran teu gaduh rasa nyalahan eta teh pangajak setan ari ngaku umat Islam ari lampah siga setan mabok jina perjudian anu jadi pagawean seueur ulama diancam pedah ngajak lebet Islam da kuring mah geus iman da cukup Islam turunan ulama dipika ngewa nerangkeun aturan hakna ngajak salat jeung zakatna majarkeun teh bosen ngadengena seueur ajengan nerangkeun kana hukum ti pangeran seueur anu ngabalieur bongan jauh jeung kahayang seueur ucap pagawean teu sesuai jeung aturan jiga hade sareng iman padahal maka sasaran padahal maka sasaran kana salat ngahir majar pameng padamelan nyiar dunia sesepan
Sholat narek dikodoan seueur parintah pangeran anu kedah dilakonan kalaka seueur alasan majarkeun teh karepotan. Eling eling umat Islam sing eling kana aturan Allah lakonan parentah setan singkahan mun hirup hoyong salamet iman urang masing kuat parentah Allah sing taat sanaos karaos berat Al-Qur'an tong dijauhan hadis ulah disisihkeun ayatna jadi bacaan maknana geura leunyepan. Hayu dulur urang tobat mumpung urang masih sempat ibadah urang sing ningkat mengpeng tacan kena maot mengpeng tacan kena maot. Ulah hilap like, share, subscribe channel Gailan Mahdi Budaya Sunda Jaya Salamina.